Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dina hikayat anu salajengna atanapi riwayat anu salajengna Sim Abdi bade nyaritakeun asal usul kunaon sababna ayeuna anjing bisa akur jeung papada manusia. Kunaon sababna anjing bisa ayeuna jadi hewan peliharaan anu nurut banget ka urang. Tadi dia aya asal usulna. Tanu mana asal usulna ieu kajadian teh anjing bisa akur jeung urang, bisa nurut ka urang nyaeta di zaman Nabiullah Adam alaihi salam. Tadi riwayatkeun sabadana Nabiullah Adam alaihi salam dilungsurkeun ka alam dunia ku sabab migawe maksiat ka Gusti Allah. Geus diturunkeun Nabi Adam ka alam dunia ieu si iblis anu asalna ngagoda ka Siti Hawa jeung ka Nabi Adam. Masih keneh teresep pijid amek ka Nabi Adam. Tanu mantak ieu si iblis boga pamikiran kumaha carana ieu Nabi Adam henteu aman cicing di alam dunia, kumaha carana ya Nabi Adam bisa cek urang mamawat lah di alam dunia teu aman. Tah si iblis boga siasat. Kumaha siasatna nyaeta si iblis teh ngumpulkeun hewan-hewan anu garalak anu aya di alam dunia. Ya termasuk meureun anjing, meong, monyet, nya gajah jeung sagala rupana pokona mah anu garalak, anu baruas di alam dunia dikumpulkeun ku si iblis. Teras sabadana ayeuna hewan pada kumpul sadayana payunan iblis Nabi iblis teras sabadana ayeuna naon ieu hewan-hewan garalak karumpul payunan iblis ieu si iblis langsung pengumuman. Cek si iblis, "Hei hewan-hewan, lamun maneh papangih jeung hiji makhluk Allah nu jenengana Adam, sabab ya Adam teh geus diturunkeun ku Allah ka alam dunia. Tah singkah hade ieu ceuk si iblis eta Adam teh musuh maraneh kabeh. Tah jadi lamun amaraneh papanggih jeung Nabi Adam sok we paehan." Ceuk saha? Ceuk si iblis. Gempar pan para hewan, ayeuna mah urang teh geuninganan boga musuh padahal mah baheula urang mah aman-aman wae di alam dunia. Tah ayeuna mah geus boga musuh. Tah sabadana ayeuna si iblis pengumuman kepada hewan kitu, ieu hewan sadayana kararumpul cek urang mah musyawarah lah nya. Sabab pan hewan kapugur mah tiasa nyarita. Musyawarah tah sadayana hewan teh. Kumaha carana supaya bisa maehan Nabi Adam. Kuateun ngayakeun pemilihan ieu hewan teh. Pemilihan naon? Pemilihan supaya eta hewan aya nu mingpin. Nu mana geus kajadian misalkan geus jadi eta pamimpin hewan nu akhirna diutus supaya maehan Nabi Adam. Tah terpilihlah di antara kabeh hewan anu garalak nyaeta anjing. Sabab cek para hewan anjing teh ieu termasuk hewan anu gagah baheula mah nya. Hewan anu galak gitu, hewan anu beringas. Tah sabadana anjing kapilih ku para hewan jadi pamimpin ayeuna Nabi Adam, diutuslah eta anjing pikeun maehan Nabi Adam. Teu kacaritakeun baraha lamina eta anjing milarian Nabi Adam. Dina sabada ayeuna papanak dina hiji waktos jadi si anjing ningali Nabi Adam ningali si anjing. Tak ieu Nabi Adam terus apaleun bahwa ieu si anjing bakal maehan anjeunna. Tah tidinya ieu Nabi Adam ngarasa sieun kaget luar biasanya. Sabab anjeunna bakal dipaehan ku eta anjing. Samemeh ayeuna si anjing maehan Nabi Adam langsung munajat ka Gusti Allah minta pertolongan ka Gusti Allah. Sabadana Nabi Adam ngadua ka Gusti Allah munajat ka Gusti Allah diturunkeunlah malaikat Jibril supaya ngabejaan kumaha carana eta anjing teu maehan ka anjeunna. Saur malaikat Jibril ka Nabi Adam, "Ya Adam, anjeun tong rowas, anjeun tong kaget. Allah
tos masian terang ka kaula kumaha carana eta anjing bisa bager supaya eta anjing teu maehan ka anjeun. Cek malaikat Jibril ka Nabi Adam, sok we ayeuna mah sampeurkeun eta anjing, anjeun tong ngarasasieun teras usap sirahna. Tah sabadana kitu, ieu Nabi Adam ngawani-wanikeun lah, sanajan memang sieun gitu. Sampeurkeun eta anjing ku Nabi Adam teras diusap sirahna. Sabadana diusap sirahna nu tadina eta anjing rek maehan ka Nabi Adam jadi bager. Bahkan jadi nurut ka Nabi Adam gitu. Terus eta anjing ka mana wae ieu Nabi Adam nuturkeun da jadi naon? Jadi bager eta anjing teh nu tadina padahal arek maehan ka Nabi Adam. Lami-lami kejadian kitu ieu para hewannya nu asalna musyawarah milih eta anjing jadi pamimpin supaya maehan Nabi Adam. Neangan anjing eta geus dipaehan can eta Nabi Adam ku eta anjing gitu. Ya sanggeus lah ieu kejadian teh cek eta hewan teh. Janganlah ayeuna para hewan neangan si anjing teh. Pas ayeuna kapenak ieu para hewan jeung si anjing geuninganan ieu si anjing teh lain maehan Nabi Adam. Tapi kalakah akur jeung Nabi Adam bahkan jadi hewan peliharaana gitulah gitu. Nutut-nutut Nabi Adam gitu. Tah ieu para hewan ningali kejadian gitu ngarasa amek ka anjing, ngarasa ijid ka anjing gitu. Tekan tidinya nu asal muasana anjing bisa akur jeung jelema ku sabab diusap ku saha Nabi Adam. Jeung sababiah kadua nu asal usulna nyaeta ayeuna hewan-hewan nalumpat ka gunung nya. Mangsa meong, monyet jeung sagala rupana gajah tah ku sabab ningali ayeuna anjing anu dipilih ku para hewan supaya maehan Nabi Adam kalakah jadi akur jadi ijid tah para hewan teh ka saha? Ka anjing jadi we kalabur ka gunung sadayana. Tekan di ka ayeuna nya hewan-hewan nu garalak sanes mah tetep we di garunung. Tapi ari anjing mah nepi ka ayeuna akur jeung urang bahkan bisa dijieun hewan peliharaan jeung urang. Tah ieu asal usulna ayeuna anjing bisa akur jeung urang nepi ka ayeuna teh gitu. Tah asalna mah ieu anjing teh termasuk hewan panggalak-galakna di antara hewan-hewan anu sieun. Tah kan begu jeung sagala rupa sieun nanti ku anjing gara-gara emang anjing mah hewan galak gitu. Tah eta sapalih kisah sababiah asal usul ayeuna anjing tiasa akur jeung jelema terus kaduana hewan-hewan pada kabur ka gunung teh ku sabab ningali anjing geus berkhianat ka para hewan. Tah mudah-mudahan nya sanajan ieu naon saalit rada kirang kahartos mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.